A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saumu sittati ayyamin min Syawalin. Ngalanjutkeun hancanu kamari nyeritakeun tentang puasa-puasa anu disunahkeun dalam syariat agama urang. Berikutna kasunahan urang kudu puasa teh diantarana deui adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi ka urang yen geus karolot urang kudu daek puasa sunnah, yakni puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ieu sunah ieu. Sunah niatna kumaha geus pokona mah niat kaula puasa isuk di bulan Syawal. Itu mah geus sunah karena Allah. Masyaallah. Ta puasa ta bulan teu belajar catet eta puasa 6 poe di bulan Syawal. Kamari geus 5 poe ditambah ieu genep. Seberat tapi 11 cenah urang puasa anu teh 11 poe. 5 fil khabaris sahih karena aya keterangan hadis anu sahih yen sanyana anna saumaha ma shaumi Ramadan kasyamid dahr, sesungguhnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal saatosna puasa Ramadan teh itu ganjarana sarua jeung puasa saeder taun. Masya Allah, sarua jeung puasa saeder taun, satauneun sakitu ngeun genep poe eta. Wih, mantap jasa. Ai kitu mah cenah kami boga kodoan teu kudu dibayar mah. Atuh lain jadi mah puasa sunnah. Lain yang mah teu bisa puasa sunnah dipake nambalan puasa fardu atau nu wajibnya. Jadi ternyata pahlana di sisi Allah puasa genep poe di bulan Syawal teh disarupakeun seperti puasa setahun penuh. Mantep eta. Ayo urang anu Masya Allah, udah puasa mah. Aduh. Ajengan puasa Syawal asal beres lebaran terus isukna kan Syawal karena tanggal 2 nata. Apa mending engke bae di ujung Syawal atau nu mana bae? Ternyata wattisaluha bi yaumil idi afdalu. Nyambungkeun kana puasa Syawal saberesna Idul Fitri itu lebih afdol tibatan dilalawarakeun ke belah minggu kasabarahana. Nah, eta abdolan keneh anu nempel persis mantos Idul Fitri. Umpama tadi poe lebaran poe Jumat misal ieu isukan teh ya abdol dipake puasa lebih utama tibatan ke bae cenah minggu hareup bae aya mah loba keneh dodol. Nah, eta bagusan keneh langsung lantaran kok lebih bagus jelas gogonana ge lebih mantep. Karena batur maribut keur ngakanan kacang tehnya kacang lebaran jeung ranginang jumuka biskuit teh anu pongwan jorona goreng keripik. Loba tipuan pan merek pekongwan beli bukan teh horenganan teh ranginang. Coba kemah merekan ge Bu, merekan jujur lah sedikit. Awas cek teh ini Jipang, ini tenteng, ini ranginang, mending gitu sekali. Karunya ke aki-aki, menis ngorondang, dibecana empuk. Ini juga teh bijikan apa? Aduh, sing ade wah, ulah sok nyieun batur lieur. Nah, jujur bae mun teh mah eusina naon bejaan. Awas pandang nyokot kemana? Iya cenah yang biskit kongan lain. Aduh, eta gogodana loba nu silaturahmi komo urang malalakinya
loba nu ngabaturan ngarokok teh pan poean lebaran atau lebaran 2 poeana teh nu ngajak ka dieu ka ditu lelempangan. Jadi berat mun dipake puasa, sehingga lamun urang bae puasa eta lebih afdol hukumna, lebih cakep tibatan dilalaurakeun. Alasanana nu terkuat mah adalah mubadaratan lil ibadah, agar bersegera ngagancangkeun teu lalaura kana ibadah. Cek jamaah boro-boro nyawalan. Ramadan ge hutang. Atuh geus eta bae puasa Sawal niatna ngodoan Ramadan cepat terus puasa naon? Nyawalan dan goreng lain nyawalan keur ngodoan. Kajina berada keren tadi. Cepat tuh gua jelema soleh nak ahli ibadahnya nak. Ngodoan tempat poe. Ieu kan kula yakin lain suuzon. Ieu loba teu tamat ieu kamari. Ngodoan tereh datang di Ramadan urang. Gerak padanya. Nah, kita ingatkan tak puasa genep bulan Syawal. Sunah tak sunnah muakkad. Berikutna deui disunahkeun urang teh wa ayyamin layalil bid, disunahkeun sunnah muakkad deui urang kedah puasa dina petingan-petingan anu caang. Ayana pada tiap-tiap bulan. Naon penting nu caang teh wahya salisa asyara wa taliyahu, setiap bulan eta bakal aya penting nu caang purnama ngaranna dimulai tanggal 13, 14, 15. Tah urang puasa sunah ka ibu-ibu baik bulan Syawal, bulan Hafid atau Zulqa'dah atau Zulhijjah bulan hajina, Muharram dan seterusnya, tiap bulan teh urang disunahkeun puasa. Di mana ayana teh puasa pada tanggal 13, 14, 15. Ngeun ngitungna ulah bulan Masehi. Ulah bulan Januari puasa ya. Ternyata bulan Januari mah itu tanggal 13, horeng bulan Hijriah mah itu tanggal 30. Ulah bulan nasional. Cakolot mah kudu bulan Islam cenah gitu. Ngitungna make bulan Islam. Mantak ya, urang teh masing-masing nu ngaji kudu boga kalender Hijriah. Ja urang mah orang Islam kudu baroga di mana kalender Hijriah paranti nengerkeun manakibah. Gitu. Kudu boga kalender Hijriah. Jadi disunahkeun urang deui kedah puasa pada hari-hari terang bulan. Pada malam-malam terang bulan adalah hari ke-13, hari ke-14 dan hari ke-15 pada setiap bulan Hijriah. Lisihhatil amri bisaumiha, dikarenakan aya perintah hadis anu sahih karena dititah puasana karena eta poe nu caang bulan 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriah. Naon sebabna li'anna shaumas salasati ka shaumi syahri, lantaran eta ganjaran daripada puasa 3 poe tersebut nu di tengah bulan teh 13, 14, 15 ganjaranana sarua jeung urang puasa sabulaneun. Lupa jahas eta ganjaran nu dihitung gitu. Insyaallah nya 13, 14, 15. Catat Bu, catat. Ibu-ibu lah yang sok rajin puasa mah. Kok bisa gitunya? Bisa disarwakeun jeung puasa sabulaneun lantaran elatna idzil hasanatu bi asyri amsalihha. Karena ari satu kebaikan nu dilampahan eta diganjarna ku Allah dengan 10 kali lipatan. Berarti mun 3 poe dikali 10 sabaraha? Berarti sarua jeung puasa sabulan. Kitu mangalan endeuh moal. Aduh, sarikuh
stabil. Nuk emang. Aduh. Nah, para ruasa santri latihan mempeng di kobong para ruasa. Belajar berlatih di kobong puasa sunnah. Santri baheula mah kasebut rajin puasana baheula. Santri baheula mana rajin santri tiap komo puasa laduni Syekh Nawawi Tanarawa betul-betul akan lauk saumur umur ban luar biasa batur mana hebat. Geus urang mun aya hebat kudu darah raek belajar puasa belajar perih cenah kitu abeh boga peurah moal boga peurah hirup teh lamun teu daek perih geus perih bae mah ati teh perih kos kitu sih perih dipake urut hayang naon ka Allah maksudna mah nu hayang ka Allah perihna perih puasa mengharap ridha Allah perih puasa karena ada sesuatu yang diharapkan dari Allah. Nah gitu urut perih ke bakal boga peurah itunya. Takuayana gitu wamin sama kusebab eta puasa nu 3 poe bakal diganjar sarua jeung puasa sabulaneun puasa tanggal 13, 14, 15 teh maka tahsulu sunnatu bisalah satin gairiha bakal hasil baik puasa nu 3 poe teh sanajan lain di tanggal 13, 14, 15 ceritana meureun pas tanggal 13, 14, 15 nuju teu damang awakna cager-cager geus tanggal 25 maka teu naon puasa 25, 26, 27 cager-cager tanggal 28 puasa baik tanggal 28, 29, 30 jadi bebas nu penting mah dalam 1 bulan aya puasa nu dilakonan sebanyak 3 hari gaganti mun teh mah tina nu 3 poe pertengahan bulan 13, 14, 15 lamun ku santri nu resep kana ngawirid mah eta puasa 3 poe teh sok dipake ngawirid Asmaul Qomar. Aya qomar teh. Disebutna Asma Qomar teh la yakhimin la yarugin la yarushin la yasalisin la yahimin la yalaqin la yafurin la yarushin la yashalisin bakhata marut bibabil harut wa marut eta Asma Qomar abeh kajeuleuh kas emang teh gitu kula kas ati pan ladang eta teh baheulana ditiup jeung kurang balitan kitu eta we langsung bukoheun cenah asal dijeulekeun bae kurang bujalna padahal cenah make baju kajeun teuing jeulekeun ge bajuna tarik urang bari dibaca tadi digendam nah jadi rekamkeun tadinya waduh eta puasana tanggal 13, 14, 5 ngeun kudu di kebon Joko puasana ngawiridna abeh ka senter ku rembulan malah nu wani budak kiwari malah ya aya saklina wani ngonten cenah di baturan ramean nyemplok bererangan budak kiwari mah terseru tahajud ge anu paeh tatangganya teu waniun jelema ayeuna mah tatangga anu maot teu nu tahajud make ku teu jadi sieunan ka tatangga nu paeh tibatan ka Gusti Allah berarti hate urang teh aya kitu mah ngakaliong keneh tah sieun ka jurig tibatan sieun ka Allah kos nu hajat leuwih sieun kana pantangan narangan bulan tibatan sieun ka Gusti nu hajat urang nanyakeun poe nu bagus cenah beusi larangan bulan dibere ku kiai ya cenah ya ai keur hajat nama tar salat berarti karena itu lebih sieun ka larangan bulan tibatan karena Gusti Allah siksaanana aya bae nya jelema kiwari mah araraneh mata kana akhir zaman balik deui
Jadi hasil baik urang popoko kasunahan puasa 3 poe walaupun pada lain tanggal 13, 14, 15 tanggal sabaraha wana baik nu penting 3 poe gitunya pada setiap bulan nu penting bulan hijriah. Namun lakinna afdalu tapi mun di tanggal 13, 14, 15 mah itu lebih afdol tibatan selain tanggal eta itu maksudnya. Ajengan kaharti ku kami ngen aya ganjelan saeutik mah cek Pak Amil Husni. 13, 14, 15 teh ya. Oke lah aya di bulan-bulan biasa mah. Pan aya bulan haji mah eta poe tasyrik. Sedangkan poe tasyrik eta poe anu haram dipake puasa. Lebaran tanggal 10 bulan haji. Berarti poe tasyrik nanti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ieu kumaha ajengan pan eta mah cenah poe tasyrik mun bulan haji sedangkan cek tadi sunah puasa. Nah, wa yubdalu alal aujahi salisa asyara dzilhijjati bisa disi asyarihi diganti bae Bapak Ibu cekaul anu muktamad nu tanggal 13 teh diganti geser sapoe jadi ka tanggal 16 berarti mulaina 14 15 16 kapan bae nya na pokona mah ih cek aing teh cenah teu jadi tah orang digeser geus haram bae digeser sapoe ge lumayan cenah berarti teu puasa cenah tah puasa mun digeser eta mah berarti bulan haji mah mun rek puasana tanggal 14 15 jeung 16 tah ingetkeun tah abis nyararang bisi kanu nanya pik kumaha cenah pik eta pan cenah eta mah poe eta he sia mah cenah atuh geser eta mah geus ka 16 jadi mulai lain mah 14 15 16 gitu oh kate gitu. Wa qala Jalalul Bulkini jeung ucap Imam Jalalul Bulkin ulama tahun 824 cek Imam Jalalul Bulkin lah tidak boleh diganti teu kudu diganti jeung teu meunang diganti eta nu tanggal 13 diganti di ojol posisi karena tanggal 16 teu kudu bahkan ulah cek nya aya geus bal yaskutu cek Imam Jalalul Bulkin mah atuh geus bae nu eta mah pokona mah ulah dipake puasa geus teu kudu diganti jadi cukup nu 2 poe tanggal sabaraha tanggal 14 jeung 15 geus cenah ulah make 16 tah ieu mah sigana si Abil ge cocok mah ieu cocok hukum naik puasa tetep moal jadi kumaha tah urang kuduna geus balik kana nu pertama cek kaul muktamad pake bae kaul muktamad bahwa ganti bae ka tanggal 16 ieu mah sekedar mere komentar ucap bahasa urang teh mah di antara kesepakatan ulama aya bae nu komentar geus diurang ge kitu ulah aneh mun hasil rapat teh di mana-mana ge sok aya bae anu komentar nyana nu rapat nya di luar ngomong deui kan jelema aneh kiwari mah gitu kan geus hasil rapat ya geus buleun pokona mah hasilna keputusan ini di luar ngomong deui aing mah saperti setuju cenah eta makana geus da aneh apalagi urang zaman kiwari sekelas ulama bae gitu sakitu geus aya kaul anu kuat hukumna tetep bae aya nu mere komentar lain kitu dak cenah geus da aneh eta wa yusannu saumu ayyamis sudi wa yasaminu wal isruna wa taliyahu berikutna deui disunahkeun deui urang kudu puasa dina poe anu poe rembulan tanggal sabaraha sih rembulan sok poe tanggal sabaraha kira-kira tanggal 28 29 jeung 30 sunnah puasa pada tiap-tiap akhir bulan yakni pada keadaan rembulan pareum poe caang
sunah puasa, poe poean caang rembulan sunah puasa, poean poe rembulan ge sunah puasa. 3 poe masing-masing. Tanggal 28, tanggal 29, jeung tanggal 30. Timbul pertanyaan, panjenengan bulan ieu mah haji kalenderna ngan 29 atuh tinggal ngitung bae ti 29 29 28 27 berarti setarna ti 27 tinggal kitu bae ngitung nanya ulah bingung-bingung cara ngitungna. Masya Allah takos kitu horenganan urang teh. Saterusna ingetkeun tah disunahkeun sakali deui berikutna puasa dina poean-poean rembulan adalah tanggal 28, 29 jeung tanggal 30 pada setiap tiap bulan Hijriah. Wa shaumul isnaini wal khamisi berikutna disunahkeun deui urang kedah puasa poe Senin jeung poe Kemis. Urang mah nyebutna Kemis, nang di mana baheulana nya? Gitu. Padahal mah tulisanana Khamis. Nah, jadi puasa Senin jeung puasa Khamis lil khobaril hasani karena aya hadis anu hade nu hasan nu bagus ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen kana yataharra saumahuma Kangjeng teh mineng pisan sering jasa ngalakonan kana puasa 2 poe tersebut, puasa Senin jeung puasa Kemis. Kayu sok sering jadi dilakukan ku Kangjeng Rasul teh puasa Senin Kemis. Urang ge osoknya Senin Kemis mah nya kaji jangkal maksudnya mah. Lain puasa, maksudnya lain puasa belum nyebutakan. Urang ge osok Senin Kemis mah nya osok yang ka mana? Lain puasa kaji jangkal nya. Oh, teman tuluy puasa kan. Puasa baheula mah rame di lembur urang teh mun poe Senin poe Kemis nek ngaloyok ka imah tatangga teh bisi keur puasa cenah bisi keur puasa Kemis Senin dan bisi keur puasa Kemis kiwari matu urang guru ngaji kos urang kiwari zaman kiwari ustad kiai langka nu puasa Senin Kemis satu gomo urang masyarakatna gitu. Padahal ieu teh pagawean nu sering pisan didawamkeun ku Kangjeng Nabi urang puasa Senin Kemis. Kunaon Kangjeng Nabi sok ngalampahan kana puasa Senin jeung puasa Kemis. Waqala cek Kangjeng Nabi tu'radu fihi mal a'mal lantaran dina poe Senin jeung poe Kemis teh diasongkeunana ditempokkeunana sakabeh amal ka Gusti Allah dina poe Senin jeung poe Kemis diebrehkeun lain distorkeun ieu bahasana diebrehkeun ditempokkeun amal nu bagusna nu gorengna eta ditempokkeunana pada poe Senin jeung poe Kemis ku malaikat. Ingetkeun Bu tah amal urang teh nu bagusna nu gorengna ku para malaikat ditempokkeun diebrehkeun ka Gusti Allah dina poe Senin jeung poe Kemis. Maka cek Kangjeng Nabi pa uhibbu ayyurada amali wa ana shaimun. Maka kaulah hayang jasa resep jasa lamun tiamah amal kula ditempokkeun ka Gusti Allah kaayaan kulana nuju keur puasa. Tuh Kangjeng mayangan kitu. Jadi ketika setiap diebrehkeun ku malaikat amalna ka Gusti Allah ditempok ternyata nu ngaran Muhammad teh kekasih aing keur puasa bae nama Senin Kemis teh aya bae kitu catatan keur puasana. Tak kudu nama urang kayak gitu. Jadi setiap tiap Senin Kemis amal urang diebrehkeun ka Gusti Allah aya amal urang dinya teh puasa we ayana. Masya Allah. Kangjeng Nabi teh kos kitu Bapak Ibu urang mau boro-boro. Wal muradu arduha 'ala Allah taala. Maksud Kangjeng Nabi teh dina ditempokkeun teh arduha 'ala Allah diebrehkeun
ditempokeun eta amal-amal teh cenah ka Allah, lain disetorkeun kos urang setor, lain sekedar diebrehkeun. Mun teh punten papada urang bae misalkeun ya sihang nyeuleuh mah tah kitu doang, lain disetorkeun ya mangga disetorkeun ku kula lain. Itu urang misalkeun ngumpulkeun dana geus kitu teh tah setor ka ketua panitia geus aya sabaraha duit dia mereka kurang plastik yo sakieu yo eta duit beureum tinggal teh anu beureum tinggal kuasa eta boga kijayan oh gitu, tapi can dibikeun langsung karak dia brehkeun doang gitu ya iya deuk setorana moal ka moal ieu mere nyobet tah jumlahna sakieu eta ngaranna ditempokeun, lain distorkeun teh lain ditempokeun cenah ngaranna sekedar nempokeun doang tah wih jauh cek ketua panitia geus menang loba tah heueuh gebenya setor nama cenah kakol ya 3 kali pukulan deui sugan we menang tambah loba eta ngaranna engke setor nama jeung karak mere nyodong nempokeun tah hartikeun tah jadi ditempokeunana amal urang ka Gusti Allah teh pada hari Senin jeung pada hari Kemis. Aya eta cenah haji sok aya bahasa ngalaporkeun amal teh malaikat ka Gusti Allah iraha emang hayang nyaho kitu aduh cenah nyaho ya wa amarul malaikati laha fa innahu marratun bil laili wa marratun bin nahar. Adapun ari malaikat setor lapor tentang amal-amal urang sadaya amal teh dilaporkeun disetorkeun ka Gusti Allah teh adalah marratun bil lail wa marratun bin nahar. Sakali disetorkeun di waktu malam, sakali disetorkeun di waktu siang. Mun peuting disetorkeunana ba'da asar, mun beurang disetorkeunana ba'da subuh. Geus mun urang tara salat subuh goreng kacida lantaran ketika disetorkeun amal urut keur peuting teh cak Allah eueuh subuhan deui bae. Poe isu itu subuhan deui bae langganan kamana di subuhna pan aing kita salat teh 5 kok ngeun obat deui korupsi ngaranna eta urang iya aing mah subuhan malulu giliran disetor pada asar aing nyelap subuh di dia paling nangodog bertos Allah karim jadi dilaporkeunana amal urang ka Gusti Allah teh adalah siang 1 kali malam 1 kali. Siang disetorkeunana engke pada asar mantap aya parentah urang sunnah muakkad salat asar berjamaah teh lantaran supaya pas malaikat ngalaporkeun ka Allah pada asar urang tadi tos ilu berjamaah asar maka bakal aya catatan urang dilaporkeun ka Allah disetorkeun deui ya disetorkeun mesti ya setor ija eta si opi kirim aya asar berjamaah cenah bisa nama tilok nya nama tah abeh kitu ke sunan eta nu ti beurang tah kan penting mulai di magrib dicatetan ya penting jadi catatan amal urang ku malaikat nu bagusna nu gorengna ke distorkeunana kedeung mantos subuh asal cenah salat subuh selesai didinyalah malaikat ka Allah langsung setor deui Gusti ieu rek setor deui ka mana eta mangali eueuh tadinya subuhna can hudang di malaikat ih cenah eta subuhan malulu cenah kosi abil ya Allah tanya jadi urang mun hayang nyaeta kos kitu mantak urang kudu ngumpulkeun amal baik teh beurang penting karena supaya di mana distorkeun loba amal baikna tibatan amal gorengna ajengan eta sok aya istilah urang naon nisfu Syaban teh cenah teh kan setor deui bae loba amat setorna cenah ya warokmuha fi Sya'ban mahmulun ala rokmi amalil am mujmalatan ari eta mah cenah anu disetorkeun
dilaporkeun di bulan Roah mah pas nisfu Sya'ban dina tanggal 16 distorkeunana bulan Sya'ban bulan Roah eta mah dimaksudkeunana setor catatan amal baik jeung amal goreng selama 1 tahun mujmalatan secara keseluruhan. Pan kieu mun teh mah urang nyatet sesuatu dicatet di buku ieu hiji deui ieu disetorkeun poe ieu tapi urang ge boga catatan deui di buku gede nama nu secara jeung satahunan ieu mah nu harian ieu hari ieu penting ieu aya catatan secara total mah urang dicatet deui tah ku malaikat ge kitu dicatet deui kabeh. Nah kos kieu bae lah macemna urang gaduh pembangunan masyarakat laporan mah urang setiap kali rapat mau dilaporkan pengeluaran bulan ieu doang ke di mana engke geus selesai pembangunan karak ka masyarakat teh bari pembubaran panitia dibejakeun ti A sampai Z ti mulai bulan anu datang ka bulan ayeuna sekian bulan tah totalna pengeluaran saena sakitu. Paham teh maksudna? Tah ieu ge kitu nu harian aya engke nu tahunan aya mantak urang selalu berharap sanajan geus pernah laporan urang ka Allah tiap poe aya gorengna dina penutup catatan di bulan Sya'ban teh urang berharap sugan ku gara-gara nu bulan-bulan nu bakal datang aya amal soleh urang anu ngahapuskeun kagorengan anu geus pernah terlanjur dilaporkeun ka Gusti Allah. Ieu mah gambaran kieu. Andai kata memeh bulan Roah ayeuna ieu Jumadil Akhir Rajab umpama ieu nya Rajab 2 bulan ieu urang mati-matian tobat ka Allah tina sakabeh dosa-dosa urang padahal bulan samemehna kali itu urang terus dilaporkeun tanggal poe loba rapot merahna betul loba dosa-dosana ka Allah teh ternyata aya tobat urang di 2 bulan ieu sehingga pas bulan Roah Gusti cek malaikat ieu kijaen teh 2 bulan terakhir ieu sampai distorkeun tobat cenah Gusti cek Allah oh aya kitu malaikat berarti nu keur geus distorkeun teh hapus bae eta kabeh nu gorengna kitu hapus cenah lantaran nya geus tobat cenah ayeuna geus berarti urang teh kiwari inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru mati. Inna Rajaba syahrullah sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah wa Sya'ban syahri bulan Sya'ban bulan Roah adalah bulan kaula cek Allah wa Ramadhana syahru ummati Ramadan adalah bulan pikeun umat kaula tah Sya'ban disebut bulan Allah hak prerogatif Allah pikeun ngahapus jeung henteu kagorengan urang mantap manfaatkeun sebelum datang bulan Roah tanggal 16 bulan Roah eta catatan urang bakal distorkeun kabeh selama 1 tahun nu bagus dan gorengna didinya lah urang manfaatkeun aya tobat urang ka Allah supaya dina terakhir teh pas dicatet Gusti ieu aya tobatna cek Allah teh geus kitu mah berarti nu gorengna kabeh selama 1 tahun ka tukang ti baheula roah baheula takaina kan gorengna cek Allah ku aing dihapus bae tah lantaran nya geus tobat cenah tina nu eta teh kabeh tah moal ngulang-ulang deui cenah ngomong nama dihapus eta kagorengan teh dihapus akhirna 1 tahun ditutup ku perkara akhir yang baik maka disebutna husnul khotimah ngaranna takos kitu urang ahli maksiat di dunia ayeuna paeh teh urang tanpa dipimpin ku sasaha tanpa ku paamil diajarkeun di langsung weh yang paeh kosna ya la ilaha illallah Allah cak urang teh eta husnul khotimah tah ngaran kitu yang nu paeh nunggu paamil mah paamil cenah nongtun kena bae tahlil ge eta urang berarti begitu teu bagus nu bagus mah urang di mana maot geus bisa maca kalimah thayyibah ku sorangan urang sok doa Allahumma ij'al akhir kalamina indan tihai ajalina qaula la ilaha illallah ya Allah jadikanlah akhir ucapan kami ketika kami maut ya dituntungan ku kalimah la ilaha illallah
Terakhir setidaknya wasomul isnaini afdalu min somil khamis. Puasa poe Senin lebih afdal, lebih cakep tibatan puasa sunnah poe Kemis. Jadi puasa sunnah nu poe Senin lebih utama tibatan puasa sunnah nu poe Kemis. Nah, cek abil mulai ya. Aing hiji bae lan cenah afdal ya. Senin gitu kada bae. Nah, nu Senin lebih afdal tibatan nu Seni, nu Kemis puasa sunnah teh. Lan sebabna li khususiyatin zakaru hati kena aya keistimewaan nuku para ulama paratos diceritakeun. Di antara keistimewaan poe Senin eta satu Kangjeng Nabi nu mulya lahirna di poe. Dua Kangjeng Nabi nu mulya pupus kembali ke Allah di poe. Tiga Kangjeng Nabi nu mulya hijrah di kota Mekah ke kota Madinah pada hari dan lain-lain di antaranya. Kita baheula nu pokokna sehingga ngajadikeun kaabdolan bahwa puasa Senin lebih abdol tibatan puasa sunnah poe Kemis. Wa'adul hulaimi itiada saumiha makruhan syadun. Cek Imam Hulaimi mada jelema nu sok mabiasakeun puasa Senin Kemis mah makruh sia. Cek hal ini gitu. Hulaimi ya. Cek Imam Hulaimi lamun aya jelema sok mabiasakeun puasa Senin jeung puasa Kemis, Senin Kemis jeung puasa sunnah eta hukumna makruh dah cek Imam Hulaimi. Tah eta ucapan Imam Hulaimi teh syadun, eta ucapan anu salah, anu keliru, keluar tina tuntunan syariat agama, keluar tina patokan eta mengarana cenah. Nyaho meureunna teh kalepasan ngomong duka kumaha tak kitu nya. Jadi intina mah ulah di kuping cenah nasihat omongan kitu teh. Kesimpulanna puasa sunnah poe Senin jeung puasa sunnah poe Kemis eta disunahkeun henteu makruh. Adapun komentar Imam Hulaimi itu ulah dijadikeun pegangan. Wallahu a'lam bishawab. Jika